Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Ervani, guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Majalaya, sedang mengikuti pelatihan video pembelajaran batch 2 pada Sista Praja dengan membuat video proses pembelajaran model Discovery Learning mata pelajaran bahasa Sunda dengan materi carita wayang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Yang tersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah biasa tepan desa yang ibu dina kaya sehat walafiat. Mangga cobi di raksukana pilih ta cabrapi rapi dengan raksukanana aja upami aya dina kolong bangku runtah cobi diperhatikan aya ya mangga dipiceun heula kawan kami nu saharung dia supados gauseun. Ya, satu acan ngawitan pengajaran, ibu bade ngabsen heulanya, ieu teh kelas 12 IPA. Di absen heula. Sigana corencang ieu teh sababaraha jalmi anu teu hadir nya dinten ayeuna? Aya. Dispen lajeng? Dispen. Anu teu karaos? Aya. Ya, mangga Ajra? Ajis? Dispen. Tapi Padli aya? Oke, sakitu we nya. Ya, dina dinten ayeuna urang tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Sareng Ibu Alhamdulillah rabbil alamin. Kumaha sarehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Katawis nama sarumangeut sarehat alhamdulillah. Oke, ieu Ibu nyebutan deui kesepakatan kelas anu parantos kurang di damel. Muka hiji kedah nyarios bahasa Sunda dina pangajaran bahasa Sunda. Anu kadua upami aya nu nyarios di payun kedah di damel. Lajeng upami ngerjakeun pancen tepat waktu. Lajeng urang diajarna aman, nyaman, tentram, damai. Tadi kan parantos ku hidup di piceun nya runtahna eta teh supados hidupna naon nya materi satu acana nyaeta materi ngeunaan panca dina pancen kamari cobi ditinggal heula pancena. Nah, materi satu acana ngeunaan panca kaki kumaha hasil kadamel panca kaki hideuk? Alhamdulillah. Cobi aya nu tiasa ngareview hasil pagaweanana cuk saurang teh we mangga kumaha review ya mangga Kalica kumaha hasil pancakakina mohon gitu saya nya Kalica tos ngadamel pancakaki di buyut kaki ini lajeng ieu sepuh-sepuh ieu Kalica kakak tos saya Kalica cobi seueur Kalica kirang naon kirang judul Bu ya oke ditambihan judulnya ku Kalica saya main anu Kalica. Dina dinten ayeuna ibu baris ngadugikeun ngeunaan carita wayang. Naon patalina carita wayang jeung pancakaki anu kamari kurang tos dipelajari. Cung. Naon patalina? Ya mangga. Saya teh Desi. Hah? Desi. Oh Jesi. Ya Jesi mangga. Dina wayang teh aya Ramaya. Oke, lajeng. Anu baris didugikeun dina dinten ayeuna tapi baris anu dianggo nyaeta Discovery Learning. Kagiatanna teh hidup ibu dipasihan gambar kanggo diamati lajeng ke pami aya rasa penasaran hidup ka payun ngadugikeun paparosan ngeunaan gambar anu hidup diamati. Kitunya lajeng tos kitu pilarian damel heula hipotesis tos kitu pilarian informasi nangke dina buku atau napi dina pabukon barcode anu ku ibu ke dipasihan. Kahartos?
Teknik penilaian anak aya tilu teknik penilaian anu baris ku ibu di lakukan nyaeta kahiji nyaeta teknik penilaian pengetahuan di mana hidup engke ku ibu baris dipeunteun kumaha cara hidup milarian informasi tina gambar anu ku ibu disayogikeun. Anu kadua nyaeta nilai keterampilan kumaha engke hidup ngadugikeun hasil diskusina ngalangkungan presentasi. Salajengna anu katilu nyaeta sikep. Kantos dina hagiatan diskusi, hidupkan diskusi teh kelompoknya ibu baris menten sikep gotong royong hidup jeung bernalar kritisnya. Kantos? Aya tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran dina ayeuna nyaeta melalui model discovery learning, peserta didik mampu menguraikan informasi, perasaan, gagasan, pikiran, dan kehendak dalam teks carita wayang secara kreatif untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Jantan mungkin hidup menguraikan informasi tina naon wae anu kapendak tina gambar anu ku hidup diamati. Lajeng. Nah, di dia aya quotes of the day. Naon quotes of the day teh? Kamu bahasa Sunda mah kekecapan yang poe ayeuna. Oke. Anu teh sama maca kecup? Ya, mangga ratu. Anu kibar kujang-jangna, jawaban hirup akal. Anu terang hartina. Naonnya? Cik kira-kira naon hartina? Hartina nyaeta. Nah, manusia dibere akal teh kapan pikeun digunakeun. Jantan ibu pihara dina dinten ayeuna hidup sumanget dina pangajaran bahasa Sunda. Gunakeun akal anu parantos ku Gusti Allah dikasihkeun ka urang. Da manuk oge ngagunakeun janggengnya pikeun menghibur kitunya. Ibu miharep hidup sumanget dina diajar bahasa Sunda. Sekarang banget teh? Alhamdulillah. Iya barudak gambar teh Ci tinggali secara saksama dina tempo yang sesingkat-singkatnya. Mangga diamati dua gambar ieu. Nya, cobi ditinggali dua gambar ieu teh. Kabayangnya, cobi tina dua gambar ieu teh aya patarosan. Ajukan patarosan tina gambar ieu mangga diserat di payun. Sok, saseueur-seueurna mangga tina gambar ieu. Ieu spidolna. Yuk, misalnya, baca bade. Satu. Gaduh spidol masing-masing mangga. Ajukan patarosan lajeng di namiannya ulah hilang. Aku telah kurang tinggal mana anu jadi patarosan kahiji. Mana Jesi? Saha wae tokoh nu aya dina gambar eta teh. Oke, di kahijinya. Naha aya hiji wayang nu warna biru. Ya oge disimpeulannya patarosanana. Janten patarosanana aya tilu, hiji, dua, opat, tilu, opat. Saha wae tokoh anu aya dina gambar teh? Dua, wayang eta teh aya dina carita naon, tilu naon pakalina dua gambar eta dina carita wayang sareng jenis wayang naon anu aya dina gambar eta teh gitu nya. Terus nomor 4 naha aya bedana dua wayang eta teh. Jadi aya 4 patarosan tah mangga ayeuna hideung carita per kelompok mangga sok ayeuna. Rengsek? Alhamdulillah. Mangga tah. Ayeuna urang tuliskeun hipotesis atawa jawaban sementara tina pertanyaan anu 4 tadi. Nya, mangga dijawab tanpa milari
foto kumpul diseratkan ulah makan diseratkan dina buku di foto. Dina buku mangga diseratkan jawaban wunggul. Atau nanti di langkungan 5. Di langkungan 5 jajan. Ibu kan biasa di Kalobatan. Oh mangga. Mohon kalian masing-masing. Mohon, jawaban sementara. Oke, dipilih informasinya saat dan ada hipotesis. Kemarin kami ya kalau kemarin nyaratna pertanyaan kalau saya Ada ya, tapi ini diskusi juga. Intinya adalah hipotesis mah, intinya adalah hiji saha wae tokoh nu aya dina gambar teh. 2 wayang eta teh aya dina carita naon? 3 naon katalina dua gambar eta dina carita wayang terus jadi wayang naon? 4 nah aya bedana dua wayang teh? Mangga. Dikasih waktu 5 menitnya kanggo ngadang hipotesis. Nah, maka studi pustaka dina pabukon barcode. Tapi buku bahasa Sunda, iya, buku bahasa Sunda. Maka dipilari ayeuna jawaban secara informatif punjidep dipilari informasinya bok tina buku bok tina barcode mangga barcode di toh dua nana hiji doang mangga. Gambar saha ya tos barcode atas ya asal apa tadi gambar saha biasa milarian informasi dina patarosan salajengna. Ibu biasa Iya, berarti ini nih. Asal apa tadi gambar saha maka biasa milarian informasi dina patarosan salajengna. ibu biasa Cuman tidak berurutan. kita urutan benar kawan Cuma berurutan berapa lama gambar kayak gimana kalau di cerita ramajannya gambar kabel Mana tapi pilarnya eta gambar kahiji? acan ibu gambar naon deh Iya, memang.
nyambung karena cari Empat yang hubungan antara eta jeung eta. Aya di sini. Aku kan lagi. Aku fine atau fine. Biar ya, waktosna sehatnya. Angga ayeuna bagian presentasi kanggo kapayun ke kelompokna kapayun sewang-sewangannya ngajelaskeun informasi anu parantos ku hidup dipilari tadi dina pamungkuan barcode sareng dina buku paket. Ya, Ibu nyayogikeun ieu kanggo ngocok saha nu ti payun ka payun. Ini oh bade. Ya. Dula. Mangga ka kelompok 4. Kelompok 4 ya mangga. Ayo. Ya, mangga ka kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi salam, abi najwa salam rancangan ieu. Kelompok 4 bade njetreken anu tadi soal-soal anu diserah di payun. Anu kahiji di informasi setelah Langsung aja jawabannya. langsung ka jawabanna. Nu gambar nu pertanyaan kahiji nyaeta saha wae tokoh anu aya dina gambar. Jadi tokoh nate nu kahiji aya gambar kahiji anu itu anu seueuran aya Puntadewa nyaeta janten Yudhistira. Terus beda waktu oge nya ari Pandawa mama Yudhistira teh bijaksana. Terus Bima anu kuatnya anu kuatna. Terus Arjuna anu bager anu dipikannya guruna nyaeta Purna. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jantan anak di kelompok 2 bade ngajetrekeun patarosan anu aya tadi di bawah perencanaan tajis anu kahiji saha wae tokoh anu aya dina gambar teh. Nah, sok Jadi tokoh anu aya dina cerita teh anu gambar kahiji nyaeta Pandudewanaka, anu gambar kadua nyaeta Bima, Arjuna, Yudhistira, Nakula sareng Sadewa. Nama bedanya lima teh Pandawa sedangkan lima Pandudewanata nyaeta bapak di Pandawata soalnya sakit kewayan anu biasa pekaruran di Google atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun kelompok 2 kalau hiji ada kelompok hiji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudhistira, Arjuna, Nakula, sareng Sadewa. Namun anu nyalirama dorna nyaeta Guru Kurawa. Sampai pertanyaan kedua nyaeta wayang eta teh aya dina carita naon? Wayang eta teh dina carita Mahabharata. Lajeng anu keterusan nomor 3 naon patalina dalaman eta teh dina carita wayang sareng naon jenis wayang eta teh? Patalina teh dina carita Mahabharata teh
turunanana, watakna, jeung sakseunya anu ngabentenkeun antawis gambar hiji daeng gambar anu salajengna. Ya. Nah, ayeuna tadi tos ngadamel kan hipotesisna. Terima atau ditolak? Terima. Sadayana atau kayak ditolak? Ditolak. Nya tina jadi hartina hidup berarti miboga pangawurus satacana urang milarian informasi ngeunaan gambar anu tadi gitunya. Oke, sae. Lajeng kira-kira naon kacindekan tina pangajaran dinten ayeuna? Kacindekanana cung anu tiasa nyeuntekeun pangajaran dinten ayeuna? Cung. Bisa enggak? Ya, mangga. Kacindekan dan tentang sahawae eta tokoh-tokoh anu aya dina wayang teh dina katalina tadi sedorna sareng Pandawa teh naon watakna sareng jenis-jenis wayang. Embra Kang. Ya, tapi ayeuna tina pangajaran anu ku hidup kurang tadi menuju dilaksanakeun nya kantos hidup bakal ngarefleksi naon wae hal-hal anu tiasa atau anu ngirut kana hati mangga ayeuna ditulis refleksi tina pangajaran dinten ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatnya kanggo urang khususnya kanggo saya. Mangga. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin pangajarana tos rengse. Coba anu biasa mamacakeun heula refleksi tina tilu patarosan. Cung. Anu tadi rengse. Bacakeun we, cung. Ya, mangga, saya teh. Fadli. Mangga Fadli. Naon anu di naon anu mata ngirut dina pelajaran dinten ayeuna teh. Ya, naon mata ngirut? Urang janten leuwih apal kana carita wayang sarta ngabedakeun dina gambar eta teh kumaha pasipatasan carita Mahabharata leuwih warang deui. Oke. Terus ajar naon anu kudu pelajari dina dinten ayeuna nyata tiga anu tadi wana deui kanu carita Mahabharata lakon-lakonna nami sareng sifat jeung wan oge kanu guru Pandawa kanana. Ajeng ka manfaat naon anu bisa dicangkir tina pengajaran. Manfaat nu ku abdi tiasa sakti nyaeta sareng caritana sareng tokoh. Oke, emang aku Fadli. Nah, tulisannya biasa janten bermanfaat tina carita-carita wayang selir amanat-amanat nu biasa kurang dilarapkeun dina kahirupan sapoe. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos lekasan pangajaran dinten ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo hidup. Amin. Oke, kanggo sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga kanggo nutup ieu pangajaran ngadoa-doa di pukuan kusaha? Yang mangga di Kata sana hayu warna